Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menerangkan ke permasalahan, alangkah baiknya jangan lupa dulu like, subscribe, dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cara-cara agar mudah cepat menghafal hukum ilmu tajwid. Yang pertama, nu kahiji, urang kudu boga guru. Sabab lamun urang tolab ilmu atanapi belajar naon wae, lamun eueuh guruna teh setan. Anu kadua, supaya urang gancang bisa ilmu tajwid teh naon? Kudu serius dina belajarna, jeung urang kudu yakin yen urang teh bakal bisa lamun urang serius karena belajar ilmu tajwidna. Dua, nu katilu, lamun urang hayang gampang, hayang digancangkeun, hayang dibabarikeun belajar ilmu tajwid, siapkeun kitabna minimal 2. Hiji hegae, hiji Fathul Atfal, nu kadua Hidayatul Mustafid. Fathul Atfal jeung Hidayatul Mustafid kusim abdi entos di ringkes, dirangkum, dihijikeun. Ieu meunang ngaringkes abdi. Tuh, disusun oleh Pakir Ahmad Sanusi dari kitab Fathul Atfal dan kitab Hidayatul Mustafid. Kalau ada kesalahan mohon diperbaiki, semoga bermanfaat, amin. Eta gae pilih aya peryogi mangawe tulis di deskripsi nomor WA na, mungkin ku abdi dikirimkeun, di pangmotokopikeun anu menang ngaringkes abdi. Contoh dina ilmu tajwid pangheula-heulana hukum teh nyaeta, pangheula-heulana hukum ilmu tajwid teh nyaeta hukum nun sukun jeung tanwin. Naon ngaran nun sukun? Aya ngaran nun sukun teh nyaeta tasbutu khati wal lafdi. Eta ngaran nun sukun. Nu kadua tanwin. Aya ngaran tanwin. Ceuk lugot atau menurut bahasa nama babarieun tanwin mah jabar 2, PS 2, domah 2, atawa patah taen, domah taen, kasroh taen. Tapi aya ceuk istilah mah ngaran tanwin teh nunun sakinatun zaidatun talhaku akhirul ismi lafdon wa taskutu khatton. Hiji nyata nun sukun jeung tanwin. Hukum nun sukun jeung tanwin ngabogaan 4 hukum. Nyata hiji idhar, kadua idgham, katilu iklab, nu kaopat ikhfa. Urang bacakeun heula hukum nun sukun jeung tanwinna. Bismillahirrahmanirrahim. Linuni intaskun walitanwini arba'u akamin pakhustabini. Eta kaidah hukum nun jeung tanwin dina Fathul Atfal ayana. Anu hiji, anu kahiji teh dina hukum nun sukun jeung tanwin teh nya eta idhar. Ngaran idhar teh nyata al-bayan, artina jelas. Ari ceuk istilah ikhraju kulli harfin mim makhrajihi fayadharani inda hurufi khalqi sittah. Ari huruf idhar teh eta teh aya genap.
hiji hamzah, 2 ha, 3 he, kaopat kho, kalima ain, kagenap begin. Di mana-mana nun sukun atau tanwin yang harapan nu huruf nu genap bieu nyata hamzah, ha, he, kho, ain, gin eta disebutna idhar. Contoh min ala fir'aun, min a nun sukun nyerpan alif eta disebutna idhar. Min ali fir'auna innahu tagha, min nyerpan nun nyerpan alif tah. Di mana-mana nun sukun nyerpan huruf genap bieu hamzah, ha, he, kho, ain, gin disebutna idhar. Kumaha qaidahna? Bismillahirrahmanirrahim. Fal awalul idharu qabla al-harufi lil haqqi situn rutibat fal tarifi hamjun faum summa ainun haun mumalatan summa ghinun haun. Idhar tah cenah. Anu kadua nyaeta idgham. Ari idgham teh hurufna aya genap nyaeta yarmaluna, ya, re, mim, lam, wawu, nun, yarmaluna. Nganeta idgham dibagi kana 2. Hiji idgham ma'al-gunah, 2 idgham bila gunah. Idgham ma'al-gunah hurufna aya 4. Hiji ya, nun, mim, wawu, yanmu. Di mana-mana nun sukun jeung tanwin harapan ya, nun, mim, wawu anu bieu 4 disebutna idgham ma'al-gunah. Anu kadua idgham teh nyata aya idgham bila gunah. Hurufna aya 2 nyata re jeung lam. Di mana-mana hukum, di mana-mana nun sukun jeung tanwin nya harapan anu huruf 2 bieu nyata re jeung lam disebutna idgham bila gunah. Jadi idgham teh hurufna aya genap nyata yarmaluna teh dibagi 2. Hiji idgham ma'al-gunah hurufna 4 nyata yanmu, ya, mim, wawu. Nu kadua idgham bila gunah hurufna 2 nyata re jeung lam. Kumaha qaidahna? Urang bacakeun dina hukum idgham. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani idghamun bisitatin atats biar maluna indahum qad sabatat. Eta hukum idgham. Ayeuna kaidah hukum nun hukum idgham al-gunah. Lakin nah kismani kismun yurgoma bihi bigunatim biyanmu lima. Anu kaduana idgham bila gunah. Qaidahna kumaha cenah? Wasani idghamun bi ghairi gunah bila miwarasu makarorona. Eta cenah Ibu. Anu katilu hukum nun sukun jeung tanwin teh nyaeta iqlab. Iqlab teh naon? Iqlab teh hurufna aya hiji nyaeta ba. Di mana-mana nun sukun jeung tanwin harapan huruf ba disebutna iqlab. Contoh mim ba'di ta eta teh iqlab. Kumaha qaidahna? Wasalisul iqlabu indal ba'i mimam bigunati ma'al ikhfa'i. Gitu cenah. Anu kaopat hukum nun sukun jeung tanwin teh nyaeta ikhfa. Anu ngaran ikhfa? Ikhfa ceuk lugat mah nyaeta asitru, artina ngahiyang. Ari cek istilah ibaratun anin nutqi biharfin bisifatin bainal idhari wal idgham arim minat tasydidi ma'al baqail gunnah. Kumaha qaidahna? Ari ihfa teh nyata hurufna heula. Ihfa teh hurufna aya 15. Hurufna teh 15 aya dina qaidah. Kumaha qaidahna?
Bismillahirrahmanirrahim. Rabiul ifa uindal fadili minal khurufi wajibul lil fadili piham satim mimba di asril khamjuha pikir mihadzal baiti kodoman tuha sibda sana kam jadasa sunat kada sama zuntai baji beritu kodok zalima. Tah jadi uang wihandai hukum nun suku jeung tanwin teh aya opat di mana-mana nun sareng tanwinnya harapan anu hukum nu opat dia. Contoh idhar hurufna aya genap hamzah ha he ho ain gin di mana-mana nun sukunya jun sukun atawa tanwin harapan huruf genap dia nyata hamzah ha ho ain gin disebutna idhar. Kedua idgham hurufna aya genap ngan idgham dibagi dua hiji idgham al gunah kadua idgham bila gunah. Idgham al gunah ya opat hurufna nyata ya nun mim waw di mana-mana nun sukun sareng tanwinnya harapan nu bieu opat hurufna nyata ya nun mim waw disebutna idgham al gunah. Lamun yang harapan re atawa lam nyata disebut idgham bila gunah. Anu katilu hukum nun sukun tanwin nyata aya iklab hurufna hiji nyata b di mana-mana nun sukun jeung tanwin harapan b disebutna iklab. Anu kaopat ikhfa hurufna aya 15 kudu ngahieng macan eta mah di mana-mana nya harapan anu 15 bieu disebutna ikhfa. Urang baca udahna di hukum nu sukun jeung tanwin bareng bareng getang kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum nu sukun jeung tanwin la lino ni entas kun wali tanwini arba'u akamin fakhutabini nu sukun jeung tanwin bisi poho deui. Nu kadua idhar la wa pal awalul idharu qoblal arufi lil haqi situn rutibat fatarifi hamjun pahaun suma ainun haun mumalatan tsumma ginun khaun. Hukum anu ka dua teh nyata hukum nu sukun nyata anu kadua teh idgham wasani ilghamun bisittatin atat biar maluna indahum qad sabatat. Idgham al gunahna lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bi gunnatin biyan mu'lima. Idgham bila gunah wasani idghamun bi ghairi gunah filami wa rasuma qararana. Anu katiluna nyata hukum nu sukun nyata ya iklab wal awalul iklabu indal bayi mimam bi gunnatin mal fa'i. Anu kaopat hukum nun sukun nyata ikhfa wa rabiul ifa'u indal fadili mina hurufi wajibun lil fadili bi khamsati min ba'di asril khamjuha pikir mi hadza baiti qadoman tuha sibda sana kam jadasa sun qasama sun tayyiba zibritu qadong zalima. Di sim abdi dicukupkan sekian ya. Mungkin hukum mim sukun mah anu payuna deui episode selanjutnya mim sukun mah terus hukum mad episode selanjutnya. Di abdi cukup sekian, lamun aya salah abdi nyukur punten nya para hadirin. Lamun aya larasna eta teh samata-mata ilmu Allah anu dipaparinkeun ka aranjeun anu ngadangukeun anu ningali ieu YouTube melalui cariosan sim abdi. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.